Pondok Widas. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Para hadirin anu kuring dihormat, syukur alhamdulillah ayeuna urang sadaya masih tiasa nyaosan kana perintah Allah, perintah thalabul ilmi, sekaligus urang sadayana sejak nembongkeun bentuk kataatan ka anjeunna. Kalayan urang sadaya oge rupina ngagaduhan harapan anu sami kaitan sinarang ieu ibadah sing janten amalan makbulan, amal ditampi ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Para wargi anu kusim kuring dipihormat, urang neraskeun babul wudu, bab ngeunaan wudu. Hadis ke-40 wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila qurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih wal lafdu li muslimin. Insyaallah saja binti hadis nombe ditambih deui 2 hadis kahandapna. Insyaallah 3 hadis yang bakal diterjemahkan di naungi ayeuna. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, lajeng kana terjemahna. Wa an Abi Hurairah, sareng hadis katampi ti sahabat Abu Hurairah qala anjeunna parantos nyarios sami'tu abi parantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu anjeunna sasauran, yaqulu anjeunna sasauran inna ummati sabenerna umat kami, inna ummati sabenerna umat kami yatuna maraneh
mana bakal datang yaumal qiyamati dina poe kiamat Qurran muhajjalina kalayan anu nebrak sahayaan Qurran muhajjalina kalayan anu nebrak sahayaan kabeh min asaril wudu'i tina tapak ngalaksanakeun wudu min asaril wudu'i tina tapak ngalaksanakeun wudu famanis tato'a maka sahajalma sahawe jalma anu mampu famanis tato'a maka sahawe jalma anu mampu minkum di antara aranjeun ayyutila manehna rek manjangkeun ayyutila manehna rek manjangkeun gurratahu kana cahayana falyaqal maka pek manehna sina migawe falyaqal maka pek manehna sina migawe muttafaqun alaih wal lafdu sareng lafad hadis li muslimin kagungan Imam Muslim wal lafdu sareng lafad hadis li muslimin kagungan Imam Muslim wa an Aisyah sareng hadis katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna qolat Aisyah parantos nyarios kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ngagumkeun ka anjeunna at-tayammunu mayunkeun palih katuhu yu'jibuhu ngagumkeun ka anjeunna at-tayammunu mayunkeun palih katuhu fi tana'ulihi dina nganggo sendalna fi tana'ulihi dina nganggo sendalna wa tarajjulihi sareng dina nyisiranana wa tarajjulihi sareng dina nyisiranana wa tuhurihi sareng dina bebersihna wa tuhurihi sareng dina bebersihna wa fi sya'ni kullihi sareng dina sadaya urusan anjeunna wa fi sya'nihi kullihi sareng dina sadaya urusan anjeunna muttafaqun alaih wa an Abi Hurairah sareng hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anjeunna parantos nyarios qala parantos sasaluran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tawaddatum mun aranjeun wudu fabda'u maka aranjeun kudu ngamimitian bima yaminikum kana bagian katuhu aranjeun fabda'u maka aranjeun kudu ngamimitian bima yaminikum kana bagian katuhu aranjeun akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al-arba'atu opat imam hadis wa sahhahahu sareng parantos nanggap sahih kana ieu hadis Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah.
itu abdi parantosna dangu. Santu abdi parantosna dangu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rasulullah sallallahu inna ummati saestuna umat kaula ya'tuna malamina bakabatan yaumah qiyamati dina poe kiamat burra muhajirina kalian anu nongkrangca anu cahayaan kawe min asari wudu'i dina tapak melaksana berwudu Wamis sato'a sareng sedama anu mampu minkum di antara marane ayudila marane narek manjangkeun buratahu kana cahayana kalau yaf'al maka pek marina sinamilo mutafaq alaihi hadis misalnya Imam Hasan Muslim walau Muslim sareng lafadzna Imam Muslim wa an Aisyah sareng Aisyah kami Aisyah radhiyallahu anha mudah-mudahan Allah meridhai anjeunna qala Aisyah dari seseorang kana nabiya saestuna ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ibuhu nudukeun ka anjeunna at-tayammunu mayeukeun pamikaduhu di tana'ulihi dina nganggosan dalana wa tarujjulihi sareng dina siranana wa tuhurihi sareng dina bebersihna wa fi sya'nihi kullihi sareng dina sadaya urusan anjeunna mutafaq alaihi an Abi Hurairah saking ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridhai anjeunna qala Abi Hurairah nyarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida tawaddu'tum di mana wudu Arajen wudu ida tawaddu'tum di mana aranjeun melaksanakeun wudu fabda'u maka aranjeun kudu mamilunya dimayalikum karena berarti katahu aranjeun akhrajahu al-arba'ah para pesawarakan karena ini hadis Imam Opat wasok halamu saat para pesawarakan Ibnu Huzaimah para wargi sadayana salajengna nu kahiji saatos narjamahkeun nya nu kahiji urang paluru heula ngeunaan kalimat-kalimat anu aya dina hadis nu tadi. Diantawisna aya kalimat yaumal qiyamah. Inna ummati yatuna yaumal qiyamah qurran muhajjalin. Umat kami bakal datang dina poe kiamat teh nebrak cahayaan wajahna. Tapi anggota wuduna tina tapak wudu. Yaumul kiamah teh ieu tos sering nya kadangu ku urang sadaya. Dina ieu kitab disebatkeun yaumu ba'tsillah al-khalaiq lil hisab wal jazai. Poe kiamah teh poenan ngabangkitkeun deui saha nu ngabangkitkeunana Allah ka sakabeh makhluk pikeun dikumaha pikeun dihisab pikeun dibales. Dihisab sarupaning hal-hal nu terkait sinarang ucapan, kalakuan, pamaboga jeung sajabana. Satos dihisab engke aya al-jaza. Al-jaza teh wawales dibales sagala rupina. Sumia bizalika liqiyamin nas fihi min kuburihim. Naha bedinamian yaumul qiyamah. Nu kahiji alasanana teh pedah
sadayana manusia bakal harudang cengkat narangtung tina kuburna. Kiamah teh kiam teh hudang nangtung, asana jalma ngagaloler dina jero kuburan. Ditiup sangkakalana ku malaikat, berarti tiupan anu kadua nya. Nu kahiji tiupan ngancurkeun alam dunia, nu kadua tiupan ku eta tiupan teh nu aya dina jero kubur sadayana carung kedang narangtung rek digiring ka mana ka mahsyar. Aya alasan nu kahijinya dinamian yaumul kiamah. Para wargi sadaya aya sabaraha hadisnya jalmi anu dihudangkeun deui, dihirupkeun deui dina poe kiamah ieu teh rupi-rupi kaayaanana. Aya hadis nu nyebatkeun kieu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap jalmi bakal dihirupkeun deui di akhirat teh gumantung kondisi nu keur kaalaman ku manehna waktos maot. Contohnya sapertos aya hadis anu nyebatkeun kieu ngeunaan jalma anu nuju muhrim. Nona nuju muhrim teh nu nuju ihram nya. Diurang kadang sok lepat teh aya mahram aya muhrim. Muhriman nu nuju ihram. Upi mahramah nu diharamkeun nikah. Aya hadis nyebatkeun kieu, Nabi marentahkeun ka sahabat nu ngamandian jalmi nu maot nalika nuju ihram. Saur Nabi teh iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi saubaini wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu. Sok cenah ieu mayit teh ieu mandian kapanan entong make entong ditutupan mastakana cenah. Naon margina fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Lantaran ke begitu dihirupkeun dina poe kiamah dibangkitkeun tina kubur mulabbiyan. Mulabbiyan teh bari ngaoskeun talbiyah. Intinya bari ngaoskeun labbaik Allahumma labbaik. Kusabab maotna nuju ihram maka engke pas dibangkitkeun teh keur ngaoskeun talbiyah itu. Hadis nu kadua aya hadis menyebatkeun kieu, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yuklamu ahadun fi sabilillah biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamah wa jurhuhu yas'abu al-launu launu damin wa rihu rihu miskin. Upami aja minum maut syahid nuju ngabela agama Allah dina pangperangan ditakdirkeun anjeunna syahidnya, ditakdirkeun anjeunna kakeunaan ku pakarang musuh nepi ka maotna. Tangke dina poe kiamat teh begitu dibangkitkeun si lukana teh dina kaayaan ngalirkeun getih. Jadi lukana teh masih gudawang nya.
katinggal gitu bari getihna teh ngalir. Al-launu launu damin ditinggal getihna teh memang getih nyaan gitu nya. Teras teh warihu rihu miskin kaangseuna seperti minyak kasturi seungit. Gitu para wargi sadaya. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat eta diantawis dua hadisnya. Kayaan jalmi anu dibangkitkeun dina poe kiamat. Nu salajengna alasan nu kadua naha beut disebat yaumul qiyamah liiqamati adlillahi bainahum lantaran dina poe kiamah Allah teh bakal negakeun kaadilanana. Itunya ieu mah kalimat iqamah sasuku kata sinarang kiamah disebut yaumul qiyamah sabab dina poe kiamat teh aya iqamah aya keadilan Allah anu ditegakkeun sehingga moal kapenaknya engke di akhirat istilah naon teh bahasa Sundana cueut kanu hideung ponteng kanu koneng kitu nya. Panginten istilah naon teh? Istilah meureun pandang bulu dina ngahukumnya. Ari cueut kanu hideung teh meureun dibela nu hideungna ponteng nu koneng gitu. Nu koneng diantep kitu teh maksudna. Dipilah-pilah. Tah itu jauh tina sifat Allah. Allah Maha Suci. Didinya aya iqamah adlillah bainahum maka tegak keadilan Allah ngahukuman jalma dinamian wa yaumul qiyamah. Nu salajengna nu katilu para wargi sadaya saurna dinamian yaumul qiyamah teh ieu mah pedah liqiyamil ashhad pedah dina poe kiamat teh bakal tampil pirang-pirang saksi anu ye saksi teh ku Allah dihadirkeun pikeun naon pikeun mere kasaksian mere katerangan ngeunaan naon anu dipilampah ku jalma-jalma tangtosna kalebat kurang sadaya. Itunya. Jadi yaumul qiyamah nah disebut yaumul qiyamah sabab didinya aya qiyamul ashhad. Saksi-saksi dihadirkeun ku Allah. Saksi-saksi ditampilkeun ku Allah. Itunya. Ya teh hadirin rahimakumullah sapertos anu kantos didugikeun nya kahiji dina surat Fussilat ayat 22. Surat Fussilat ayat 22. Ayat nyebatkeun kieu wa ma kuntum tastatiruna aranjeun teh moal bisa nyumput aranjeun moal bisa ngahindarkeun diri tina naon ayyashhada alaikum sam'ukum tina kasaksian ceuli aranjeun. Nah kitu nya. Berarti ku kalimat ayyashhada alaikum sam'ukum teh engke di akhirat nu dihadirkeun sebagai saksi naon pandangu cepil urang. Ku Allah diberi kemampuan pikeun nyarios, pikeun nyarita, nerangkeun saujratna, ngaboretekeun naon anu pernah dilakukeun ku urang sadaya. Wala absarukum moal bisa nyumput oge tina kasaksian panon aranjeun. Anu kaduana soca. Wala juludukum jeung aranjeun ge moal bisa nyumput tina naon tina kasaksian kulit aranjeun. Jadi ka kulit-kulitnya ge teh bakal
janten saksi gitu. Ieu teh pangdangu saha, ieu teh paningal saha, ieu teh kulit saha. Kulit urang nyalira. Sabab eta anu pastina paling deukeut sareng urang sadayana pangapalna ngeunaan naon anu pernah dipidamel ku urang sadayana. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dina ayat disebutkeun tapi cenah aranjeun saolah-olah nyangka Allah teh teu apal nganaon kitu nya. Model jalmi rupina anu rajin milampah maksiat kitu nya. Jalmi-jalmi teu apaleun getol ngalakukeunana berarti jalmi teh saolah-olah nyangka Allah teh teu terangeun. Taya nu janten dalilnya bahwa sakali deui dinamian yaumul kiamah teh di dinya aya qiyamul asyhad, berdiri hadir pirang-pirang saksi. Terus upami dina surat Yasin ayat 65 aya kalimat al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma dina ieu poe nyaeta dina poe kiamah nakhtimu ala afwahihim kami teh rek ngonci kana baham jalma-jalma. Baham moal dibere kasempetan keur nyarita itunya dina momen dihadirkeun saksi. Naon atuh nu bakal nyaritana wa tukallimuna bakal nyararita ka kami soal Allah teh. Ngabeunjeur beaskeun hareupeun kami kalakuan jalma naon? Leungeun jalma-jalma wa tashhadu arjuluhum sukuna oge sami mere kasaksian bima kanu yaksibun naon anu pernah dipikirkeun. Begitu para wargi sadaya janten wihandai tilu alasan dinamian yaumul kiamah. Kahiji kusabab jalmi-jalmi bakal berdiri nangtung sarung kedang tina kuburna. Kadua margi Allah bakal negakeun keadilan dina poe kiamah nu katilu lantaran bakal dihadirkeun saksi-saksi. Eta kalimat yaumul kiamah. Nu salajengna gurran. Aya kalimat gurran. Nah, ari gurran naon? Gurran teh lum'atun bayda lum'atu baydai fi jabhatil faras. Poletnya polet nu biasa aya dina tarang kuda kitu nya. Lamun kuda buluna bodas aya we polet sakedik hideung dina tarangna pasti bakal ecesnya katinggal gitu. Margi ieu mah warna nu beda tanapi sawigna. Lamun kudana hideung pek teh aya polet bodas kitu nya bakal nyengcelak katinggal. Terus di disebutkeun paut likot ala nuri wujuhi hadhil ummah al muhammadiyah. Maka digunakeun we kalimat buron teh kanggo naon? Kanggo cahaya nu bakal aya dina wajah-wajah umat Nabi Muhammad. Itunya. Jadi engke dina wajah umat Nabi Muhammad teh bakal aya cahaya khusus nya namina naon? Gurron. Terus ayeuna muhajjalin non muhajjalin. Ari muhajjalin teh minat tahjil nya. Tina kalimat tahjil. Wal muradu nuru hadhil a'dha yaumal qiyamah gitu nya. Ku kalimat tahjil teh ieu maksudna cahaya oge dina anggota wudu dina poe kiamat. Berarti upami gurron mah cahaya dina wajah nya
Upami muhajjalin mah cahaya dina anggota wudu selain wajah. Gitu. Otak tadi di hartosana kumaha? Gurron muhajjalin kalayan nebrak cahayaan. Nebrak cahayaan. Salajengna hadirin rahimakumullah, kesimpulan dina hadisnya tadi terkait kalimat-kalimat kosakata nu aya dina eta hadis tos didugikeun sabagianana ayeuna kesimpulanana. Nu kahiji kesimpulanana teh fadilatul wudu, tiasa dihartosan kesimpulan atanapi kandungan hadis. Fadilatul wudu ieu teh nerangkeun fadilah wudu. Ti payun tos didugikeun fadilah wudu teh nya. Wudu teh mupus kana dosa. Berarti ieu mah fadilah di mana? Di dunia. Fadilah di dunia. Sajabiti fadilah di dunia tina wudu teh aya di fadilah di mana? Di akhirat. Ukhrawi, sehingga wa annahu sababun qawiyyun li husulis sa'adah al abadiyah, ternyata ku wudu teh bisa nimbulkeun jalmi kenging kabagjan anu abadi gitu. Sope atuh peratoskeun ku urang pengintennya dari praktek wudu nama atuh telami urang teh nya sakali wudu paling sabaraha menit, ternyata ku wudu teh bisa ngahontal kabagjaan anu abadi gitu. Salami lamina ieu fadilah wudu. Ras anna asaral wudu'i alal ados sababun linuriha, tapak wudu teh jantan sabab sahayaanana anggota wudu. Fapil wajhi lum'ah baydo musyrikoh, cenah dina wajah bakal nyababkeun aya cahaya anu moncorong nya. Wapil yadaini warijlaini nurun mudiun, dina panangan dina sampean nyababkeun aya oge cahaya anu nebrak ka kitu nya. Nu katiluna ieu kautamaan teh tina wudu khusus kanggo umat Nabi Muhammad nya. Jalmi-jalmi anu aya kasiapan ngalaksanakeun taat ka Allah ngalangkungan wudu gitu. Tah teh keutamaan anu khusus kanggo umat Nabi Muhammad. Matak dina hadisna aya kalimat kumaha? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin. Aya kalimat inna ummati, umat kami bakal datang dina poe kiamah nebrak cahayaan anggota wuduna tina tapak ngalaksanakeun wudu. Pas nu kaopat annal wudu'a min khasaisi ummati Muhammad walam yakun fil umamis sabiqah. Ya pami ditarjamahkeun mah kieu. Nu paling kiat kateranganana wudu teh amaliyah khusus kanggo umat Nabi Muhammad. Di umat-umat sateacana mah teu aya parentah wudu. Saya parentah wudu. Annallaha ta'ala ja'alal gurrah fi wujuhihim wa tahjil fi aydihim wa aqdamihim siman khosatan lahum min asharil wudu. Jadi khusus kanggo umat Nabi Muhammad. Sehingga para wargi sadaya disebatkan dina sapalih katerangan gitunya bahwa ieu umat Nabi Muhammad
anu nebrak cahayaan wajahna teh bakal kumaha, bakal ngaralangkung kapayunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga geus jadi ciri khasnya setiap anu nebrak cahayaan wajah nangke di akhirat masalah deui teh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri khas gitu. Aya hadisnya menyebutkan gitu, setiap nabi teh engke bakal ngadeg di payuneun umatna, dan aya umat anu aya nabi anu gaduh umatna teh cenah mung saurang gitu. Maksana kumaha, anu imanna kan saurang gitu. Aya nu nganduaan bahkan cenah teu aya pisan gitu. Dan sim kuring teu can menak kateranganana nya. Ieu teh nabi saha anu teu gaduh umat pisan gitu. Aya gaduh umat ngan saurang, aya ngan duaan. Teras teh Nabi Muhammad teh ninggal hideung anu ngageblek di upuknya. Satos nyebatkeun kitu teh kami cenah ningali aya hideung ngageblek di upuk teh. So Nabi teh cenah bawa ieu umat abdi teh gitu. Sora Allah teh lain cenah eta mah umat Nabi Musa. Tuh cenah tingali umat anjeun mah. Ternyata langkung seueur. Jalmi bakat kuseur kan ditinggal ti katabihan mah nya. Ngagunuk hideung gitu. Umat Nabi Muhammad langkung seueur para wargi sadaya. Langkung seueur. Nah, terus dina eta hadis disebatkeun di antawis umat kami cenah ta anu loba eta teh aya 70.000 jalmi nu bakal bet ka surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi moal dihisab heula, moal diadab heula. Sabaraha jumlahna? 70.000. Kabagian mah dina hadis nu sanes mah disebatkeun deui tina 1000 teh nyanak deui 70.000. Eta sugannya. Ek teu kabita kumaha nya lebet surgana teh tanpa dihisab, tanpa diazab. Batur mah ngantri dihisab, dipariksa gitu nya. Batur mah aya anu dikoleabkeun heula dina neraka, ieu mah moal ngalaman eta waktuna asup surga blus we ka surga gitu nya. Jadi mun dimisiekeun tiket mah tiket katanya, tiket surga tanpa dihisab jeung diazab. Lamun ditakdirkeun para wargi sadayana saepeun tiket eta rek kumaha? Nah, ditakdirkeun tiket eta saep aya peluang nu kadua nya lebet surga, baelah dihisab heula oge asal ulah diadab. Bae dihisab ge asal ulah diazab. Nauzubillahi min dzalik lamun diazab heula, disiksa heula. Begitunya para wargi sadayana jantan intina gurran muhajjalin teh ieu teh ciri khusus kanggo umat Nabi Muhammad di akhiratnya. Tapak tidak ngalaksanakeun wudu. Eta kandungan hadis anu ka-40. Nu salajengna hadis ke-40 hiji wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat imati bojo Nabi langsung nya Aisyah mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna. Saura anjeunna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu. Jadi ayyujibuhu teh naonnya kagum gitu. Jadi Rasul teh selalu mayunkeun at-tayammun bagian belah katubuh
gitu. Dina naon aya teh fi tana'ulihi dina waktos anjeunna nganggo sendal wa tarajjulihi nganggo sanes nganggo nya nyisiran rambut wa tuhurihi sareng beberesihna. Ari beberesih teh di dieu kalebat wudu. Jadi nah non sababna hadis nu nembe dilebetkeun dina bab wudu mah aya kalimat wa tuhurihi kitu nya. Nu kalebat beberesih teh kalebat dina wudu. Para wargi sadaya ku kalimat at-tayammun yujibuhu tayammunu ya teh taqdimul aiman alal aisar minal jihati wal asya. Jadi tayamun teh ngaheulakeun anu katuhu itunya maneurikeun nu kenca rek tina arah atanapi perkara-perkara nu sanesna. Arah teh maksudna lamun kantos didugikeun nya Rasul kantos babagi dina hiji riungan ternyata ngabagikeun teh ka katuh heula Rasul. Mertua Nabi aya di palih kenca, dabongan aya di kencanya pangpaneurina diberena teh. Gitu. Itu at-tayammun para wargi sadaya. Salajengna fitana ulihi. Ari tanau teh ngangge sendalnya. Kan ada yang ngangge sendal teh naon ieu teh? Tos janten kabiasaan urang sadi dinten nya. Nah, tos janten kabiasaan urang sadi dinten. Tah di dia aya catatannya, catatanna kieu. Janten adat kebiasaan sadi dinten upami dilaksanakeunana teh bari naon? Bari nyonto ka Rasul gitu nya. Tah ieu teh bakal janten naon? Janten ibadah. Mungkin kanggo sabagian jami nganggap disenal gitu nya. Ieu teh ibadahna lebah mana gitu. Ieu teh kabiasaan urang sadi dinten. Tapi upami nu tadi teh tujuanana kanggo naon? Da Rasul oge nya. Ieu mah nyonto Rasul oge mayunkeun anu katuhu pas nganggona ku kituna ieu teh janten ibadah. Terus nu kaduana tarajul nyisiran. Kumaha nyisiran? Urang sok katuheula atawa bebas? Bebasnya. Entong nya tos ningal katerangan ieu mah. Ya model rambutna marek belah sisi belah tengah. Payunkeun balik atuh. Wa tuhurihi dina waktos susucina bebersih di andawisna dina wudu kalebat dina ngaleungitkeun najisnya. Wa fi sya'nihi kullihi kalebat dina sadaya urusan hukum aya teh al mustatabah. Jadi urusan anu dianggap sae nya. Berarti upami urusanana ieu mah bab kotor kitu nya. Berarti lain di masalah sama kudu tibalik justru eta mah kitu nya. Ieu tos kurang sadaya dari kumaha dilarapkeun nya diamalkeun. Tadi dia yang ungkapan kieu ta'mimun ba'da tahsis aya kalimat umum saatos taksis. Ari umum teh kieu ari khusus teh kieu khusus heula. Tadi kan disebatkeun Rasul mayunkeun anu katuhu dina waktos naon di sendal nyisiran bebersih kan ieu mah khususnya khusus ieu mah. Terus aya kalimat umum wa fi sya'nihi kullihi dina berbagai urusan nu dialaman ku Nabi eta mah umumnya ya.
wal khuruj minal masjid wa nahwihima wa nahwuhuma fa innahu yubda'u fihima bil yasar. Anapun seperti keluar di masjid gitunya, atanapi keluar di al-khala di toilet, berarti ya mah nu kenca heula nya laras mohon laras. Jadi aya hal nu tibalik nya, upami lebetna kenca heula kitu nya, upami kaluarna katuhu heula laras. Tah eta teh nu dimaksud contona nya, contoh wa fi sya'nihi kullihi. Nah, terus nu salajengna hadis 42 nya. Ieu mah intina mah sami para ibu. 42 mah nya niatan kana hadis 40 hiji. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Kan ari tadi mah teu disebutkeun wudunya, disebutkeun naon? Tuhurihi susuci. Nah berarti dina hadis ieu lebih khusus deui. Mun aranjeun wudu pek heulakeun teh ngawasuh bagian paling katuhu kitu nya. Hadis diriwayatkeun dikaluarkeun ku opat ahli hadis, sinarang disahihkeun ku Imam Ibnu Huzaimah. Para wargi sadayana terkait sinarang katuhu kenca nya ayat dina surat Al-Waqiah. Dina surat Al-Waqiah ayat nyebatkeun kieu wa kuntum azwajan thalatsah. Jalmi di akhirat teh kabagi tilu. Di akhirat teh nya nu kahiji fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Aya jalma anu ieu mah kalebat kelompok belah katuhu. Jadi ku Allah diposisikeun dicalikeun nanti di belah katuhu. Belah katuhu. Kumaha nu ieu surah Allah teh wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kacida bagjana upami jalmi engke ku Allah ditempatkeun di belah katuh. Nah bet kalintang bagjana ieu teh baka janten ahli surga. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Ta cenah anu calik ditempatkeunana teh calikna di belah kenca kalintang rugina ieu jelema. Sabab eta ciri janten ahli neraka. Teu janten di akhirat mah katuhu kenca teh ditempatkeun nangtoskeun nasibnya. Itu nangtoskeun nasib. Teh kabagi dua we kitu. Ashabul yamin atanapi ashabul maimanah aya di ashabus simal mas'amah. Nu katiluna wa kuntum nukatiluna wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun as-sabiqun. Nah, aya sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nu katiluna mah aya jalmi anu as-sabiqun as-sabiqun. Jadi pangheulana tinu ti heula. Upami dina kasayan teh nya pangheulana wae bahkan jadi pelopor gitu. Tah mah aya spesial, spesialna ulaikal muqarrabun. Di akhirat teh janten jami muqarrabun dicaketkeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Ari tadi disebutkeun ashabul maimanah jami-jami nu aya di paling katu kan ieu ge calon ahli surga.
ta as-sabiquna sabiqun mah di surgana diistimewakeun. Mohon di kelas VIP. Urang aya di dinya moal bakal sing gede hati heula. Aya husnudon. Cirina mah eta we perilaku urang pamikana kasayan responna kumaha. Upami aya ajakan kana kasayan teh milih pangpaneurina wae. Loba ngangke-engke, loba nunda-nunda awayahna ieu mah kada sesahnya kalebet as-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Kitu para wargi sadayana tilu hadisnya anu berkaitan sinarang masalah wudu keneh. Insyaallah ya teh masih aya sababaraha hadisnya nu berkaitan sinarang wudu. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan Allah salamina nabina ngabimbing ka urang sadayana sehingga urang sadayana biasa kenging kasalamatan di dunia sinarang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.